aya warung sisi jalan rame pisan Citameng awewena luas leuis geulis pisan ngagoreng lalakina los kapipir nyo monyet Mana make jenggara lut nggak kanggo urang kersare. Ieu Kang buku nu abi di ieu di aku ieu. Naon atuh marane teh hayang naraon atuh? Hayang sakola. Hayang sakola. Sakola we jeung urang atunya. Ya. Ayeuna baralik heula ka imah. Nyokot opieun jeung urang, hitung-hitung eta buru jeung urang heuh. Ya, Jung baralik heula. Ke urang kan urang sare. Iya Kang, kue teh abi. Oh nuhun Nuhun sareng teh abi Kang, sari gandung. Ya, atuh nuhun bardaknya. Ayeuna sok urang diajar jeung akangnya. Sok cingogo. Ayeuna urang diajar tatambahan. Ya, barudak. Ya. Sok. Iya ya, diibaratkeun. Ieu teh kan hiji. Ieu hiji lamun ditambahkeun jadi tilu. Nah, jadi tilu ari maneh. Hitung lu bener. Ieu hiji. Ieu hiji ditambahkeun jadi dua. nah, jadi dua bener. Terus lamun misalnya iya dipotongkeun jadi aya sabaraha? Opat. Mainnya opat teh teu heula atuh. Sabaraha? Hitung. Tujuh. Jauh-jauh ka 7, hitung nu bener. Tilu Kang. Heeh bener tilunya. Jadi barudak diajar mah kitu we gampangnya, tong susah-susah teuing. Geus aya nama urang ngopi we jeung akang di dieu. Sok buru darari urang ngopi di dieu. Barudak diajar teh kitu. Cing akang hayang nanya, ari cita-cita maraneh teh hayang jadi naon? Abi Kang? Nya. Abi mah ieu we jadi guru ame bisa ngajarkeun barudak nu lain anu teu sakola. Kitu. Ari didinya hayang jadi naon? Abi hayang jadi pilot Kang. Hayang jadi pilot. Hayang jadi pilot alasanna naon eta teh? Bayarannya gede Kang. Bayaranna gede. Tah kitu barudak. Sok gapai cita-cita teh nya bisa ngabahagiakeun orang tua. Bisa engke teh maraneh teh sara sukses nya. Gitu.